Wan, Wan, apa teh? Naon? Nah, tetanggaman itu rame namanya. Di mana dia dinya? Itu kan. Si eta biasa meureun aduh. Ente apa? Aing eta mah hayu Sampeutin mah. Si Ena naon sapeurkeun ku aing. Nah, boga masalah naon gitu Teuing lah, kapan teu apal urang di dia nanyakeun masalah. sugan we masalah lila gitu. Lah teuing teh nyaho keson ditempo. Ieu sana mah heuleung ieu. Heeh tah ieu. Ieu mah ada tukang pasea ieu mah. Oh, iya, Dia ieu. Nah. Alah, aya wae atunya. Kolot-kolot. Astagfirullahaladzim, ieu muni acak-acakan kieu Gusti tempo ieu kamber balatak. Aduh, segala aya jeroan pujit naon nih. Aduh. Ai. Heh, Mandang, kunaon ieu teh? Urang nanya, dia sakadang dia. Nah, cicing cenah ieu ku aing ieu mah cicing ieu. Ieu kunaon tuh karunya pamajikan? Teu karunya ka pamajikan gitu. Masalahna ieu, masalah naon? Ieu, masalah naon? Hah? Ieu, masalahna naon? Urang nanya, ulah sok kitu karunya. Karunya ieu pamajikan beureun kudu ngejo. Kudu kitu kieu nyeusehan. Gusti diusir ieu pamajikan. Aduh, benernya. Pisan kalalakianan ditanya belum gitu. Amit dia teh dulur aing kieu ge karunya pisan ras-rasan tegar bujur deui mah loba tetepan tumila bantuan beresan ya ulah kitu ka pamajikan teh ya ulah kitu dia ulah kitu amit ya malik ka dia ya naon ente rek naon ka dia Mang Nadang lain anu urusan di ente mah urusanana masih saya mah buuk juga sayang tawon gitu sieun aing mah maksudna naon ka dia ari ente ngungkul Mang Nadang kudu dipisah cek saya ge kan dia lain hayam bawa balik bawa balik ulah sok itu jadi tambah ieu ka sayana tambah ieu balik nya balik kan anjing aing balik dicarekan dasar jalma edan